Benar segitu? Benar ya? Teken hiji. Teken aja. Oh, Nine. Oh, sampai siap. Teteh. Ngareret ke abdi. Nya, pasti sebal ningali ke abdi mah nya. Beda jeung kasih itu. Oncom, Ya. oncom. Mingkela. Anu sok aya dina video teh nu mana? Oh, itu Manda. Sok mana kali mana? Manda. Mana li ngajadog wae sok buruk sini. Sok, mana sareng saha? Manda sarang Parida. Parida sok. Kade perwakilan bener teh. Sak. Iya. Iya besok nyalung teh. Heeh. Nya nyalungan duaan mana sawareh deui? Aya keneh. Sosok ade tukang calung sok ada dia. Sok buru tong gengsi. Sanu gengsi nyalung sa sok. Sok ade. Nine. Gelis. Iya. Sampean kapayun hiji nu palih dia. Ieu tukang calung. Oh, calung. Gusti Dia mah kacapi. nepi ka begang kieu awak duh Gusti. Ulah loba ting pamikiran Neng. Awak nepi ka ragas kieu Neng mah sok. Oncom. Bala. Tong ngobrol atuh fokus. Duh si Titin aing sok. Ampiang si goreng daging. Oh, tingali. Si tukang dagang. Kan tinggalna nyanda karanjang. Tetapi tina sangkaan ari moal lepat ieu teh si goreng dake tilu talet di sana ka pulau Saren maka deh ulah kelaten lami kepaten paten lala paingan pilih ya urang mah anu loba pikiran jeung urang. Anu paling ngeugeuna jadi pagawe kantoran. Anu saban bulan narima duit gajian. Pakupulut eta moal lapurang sandang pangan. Lari di
Nempo goyangan neng wing nyeri hati. Ras inget kaki adi rek kuat cilaing eta ngalayanan anak. Karak kulit nah hungkul. Cing karep. Sekarep cing karep. Temungkeun ka ai panggilan sayang ka dia naon? Anjir. Ayah ada kudu ngejo. Siap temungkeun nya. Jana elik hop. Naneng jadi heuras. Cing lentur jiga tadi. Aing tulus monok kieu carana mah. Cing sok. Jena. Oh. Elik. Ya hoya. Teng. Si ngoreng kudu ku pawangna.